Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadayana abdi Amri Nur Sidik ti kelas 11-7 bade ngahaturkeun warta nyaeta kahuruan panggedena dina sajarah Israel. Kahuruan nu geus lumangsung ti tabuh 10 isuk dina dinten Rebo kaping 30 April eta dianggep salaku salah sahiji kahuruan leuweung panggedena dina sajarah Israel. Badan Keselamatan Israel Magen David Adom MDA ngalaporkeun yen ratusan warga sipil kaancam ku kahuruan leuweung pangparahna dina sabaraha taun katukang. MDA nyarios yen maranehna geus masihan panalungtikan jeung pangubaran ka sakitar 23 orang, 13 diantarana dilarapkeun ka rumah sakit. Kalolobaan nana ngalaman iritasi ku haseup jeung kaduruk. Di antara aya 2 awewe nu keur hamil jeung 2 orok dihandapeun sataun. Disebutkan oge yen tingkat waspada parantos diangkat karena tingkat dupang luhurna. Salah sahiji warga satempat nu namina Yuval Aharoni nu umurna 40 tahun nyarios yen kaayaan ayeuna kacida prihatina. Pikeun mareuman kahuruan eta, Israel nyuhunkeun bantuan ti sababaraha negara-negara sejen saperti Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Kroasia, Ukraina, jeung Rumania. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring abdi Amri Nur Sidik kelas 11-7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.